Lakodik jitu muna yakin anjeun bakal daratang ka kaula furoda kabeh masing-masing mun paridina misah tina ahli misah tina harta misah tina anak sakumaha kaula ngadamal ka anjeun ti awal mimiti ngajadikeun anjeun borosot ka dunya engke jeung di akhirat kos kitu bae ya Allah sok dirage perhatikeun ku anjeun anjeun didamel ku Gusti Allah borosot ka alam dunia sataranjang diurus ku indung teh dibedong disusuan ku ari gede disakolakeun terus gede sanggeus sagede terus jada usaha aya nu sakolana luhur aya nu sakolana setengah doang aya nu sakola mah sakola ngan teu bisa maca macem-macem kuari ambalayah manusia teh kahirupanana aya anu di desa neangan maisahna aya nu di kecamatan aya nu di kabupaten anu jadi DPR aya nu di gubernuran aya anu di pusat jadi MPR jadi DPR pusat jadi menteri aya anu jadi presiden italah manusia aya anu henteu jadi kos kitungan sakadar di pasar doang dagang aya nu bisnis aya nu gede bisnis datang ka nyieun pabrik luar biasa aya anu ngagali taneuh batu bara di mimiti kelas anungan sakadar 10.000 datang ka ratus datang ka juta datang ka triliun kelas daga aya nu kelas internasional aya nu kelas nasional aya nu kelas biasa-biasa bae ieulah kahirupan manusia di dunia carita soal harta hasil daripada usaha manehanana teh aya anu kabeli sepeda aya anu kabeli motor anu kabeli mobil kabeli tanah aya anu nyieun perumahanana loba jasa macem-macem meuli tanah di anu sepuh di anu sekian puluh hektar di anu sekian puluh hektar usahana geus lain di Indonesia bae boga aset di Amerika boga aset di Eropa boga aset geus luar biasa dunia tah kos gitulah manusia nu kuari teh aya anu jabatanana luar biasa di dia bintang nageh geus lain 2 tilu deui bintang 7 buyang geus jana geus pakaianana ge aya anu aya nu kuari salin ditungguan ku nu ieu dipake nu ieu diseuseuh aya anu geus teu mahi lamari teh didedet-dedetkeun dipikeun henteu ka batur macem-macem ieu urusan pakaian ieu urusan imah urusan kendaraan urusan pamajikan urusan anak lantaran jadi jelema sugih atuh unggal pengkolan di dinya aya anak ambalayah geus anak datang ka nyana ge teu wauheun ka anaknyana loba-loba anak iyalah kehidupan dunia aya anu di dunia teh ngaji cara urang kemudian dipakai hasil ngaji kemudian diibadah urang ka Gusti Allah aya anu geus jeung serikeun ka kiai aya anu bentaran bae ka kiai aya anu jadi musuh jeung kiai hakikatna mah ngamusuhan ka kiai berarti ngamusuhan ka Kangjeng Nabi geus macem-macem aya nu geus embung ibadah teh ngaran salat ngaran puasa nya nama wauhna teh jeung balak genep bae akrab nya jeung balak genep nyana akrab jeung kasino nyana akrab jeung berbagai judi akrab jeung mabok akrab jeung zina iyalah kahirupan aya nu ilmu aya di nyana hilim aya di nyana pinter aya di nyana ibadah aya di nyana wali aya deui ilmu aya di nyana hilim aya di nyana kiai aya deui sugih aya di nyana gagah aya di nyana kumisna geus sagedep tai jawara aya deui anu jabatan aya di nyana kabeh sandangan predikat jabatanana luar biasa lobana di nyana aya
lamun tanda tangan teh ieu sakitu ieu sakitu ieu sakitu macam-macam tah engke sakumaha cek Gusti Allah anjeun datang ka kaula furoda bisa ti pabajikan jeung keluarga misah ti harta misah ti anak sorangan teh sorangan bae ai eta anak ai eta harta ai eta jabatan wa taraktum ma khawwalnakum anjeun ninggalkeun kana nu ku kaula geus dibikeun ka anjeun berbagai harta-harta jabatan jeung sajabana waro azhurikum disatukankeun tonggong anjeun kinayah kana di dunia anjeun asup ka jero kubur anak nu milu ka kuburan hiji-hiji acan ka jero harta sugan kunci inopa asup ka jero jauh senda jepit jas bintang-bintang balok ai daek mah nyawa mau balok ngeunaheun malaikat bae ka di jero nu di bawah sandangan jabatan pangkat letnan jenderal letnan kolonel mayor nu di bawah ka jero kuburan harta di Karawang Sabau di Subang Sabau di Bandung Sabau bararau nu di bawah ka jero kuburan angkot 08 boga angkot 07 boga angkot 06 boga berbagai angkot-angkot boga asup ka jero kuburan nu di bawah wa taraktum ma khawalnakum di Subang boga pemajikan nu anyar di Karawang ge boga batur teh nyarahoeun Gusti Allah mah nyahoeun bae di Bandung aya di Bojong aya diitung teh boga pemajikan 9 ngurutan Kangjeng Nabi caknya soekeun abak sungut pae wa taraktum ma khawalnakum wara azhurikum nu di bawah ka jero sursup diasupkeun urang ka jero kubur anak urang datang ka bibir kuburan doang mobil urang datang ka bibir kuburan doang jabatan urangan datang ka bibir kuburan doang babaturan urang anu saidolohi jeung urangan datang ka bibir kuburan doang sanggesta urang langsung dikubur baralik deui wa taraktum ma khawalnakum wara azhuri asup ka jero urang furoda sorangan nu milu kabeh munfarilina anil ahli pamajikan anak incu mamang uwa kabeh ngan datang ka bibir kuburan doang kemudian mah harta urang mungkin urang diiringkeun make mobil baby band aya nu make kapal ngan datang ka bibir kuburan doang balik kabeh anak kabeh balik ka samak-samak urut mungkus urang balik kabeh urang asup ka kuburan laqad jitumuna furoda sakumaha kama khalaqnakum awwal marrah sakumaha anjeun boroso tirahim indung sataranjang maneh asup sataranjang deui bae make riweuh-riweuh atuh hirup cak Gusti Allah sedengkeun aing teh kapan nitah salila hirup di alam dunia teh oh deui nu ku aing dititah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nah kuari sanggeusna urang asup ka jero kubur berbagai-bagai manusia aya anu iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah ngaji ibadah cara urang aya anu disagedengeun urang mah nyana percayana teh ka patung ka batu aya anu kitu ibadah mah enaon percaya ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah tapi manehanana maksiat terus bae macem-macem nah nu dibawa ka jero kuburan teh lain berbentuk ahli lain berbentuk harta
lain berbentuk walad jabatan tahta, lain berbentuk amal perbuatan urang asup ka jero milu jeung urang.